kontak di Irak di Iran mah atuh kajian perang kokomage moal gimbir boga sejarah di ditu mah sahabat numpuk di Irak di Iran tabiin numpuk di Irak di Iran nya nyaritakeun Kangjeng Nabi geus di luar kepala budak leutik keneh mun urang mah bangsa TK geus diajar urusan jihad fisabilillah diasupan urusan kekuatan jihad gede saeutik geus siap jasa kana perang. Gitulah di dua negara Irak jeung Iran mah terus ke Syria terus ka gitu Taliban ke itu bae teh anehnya nama urusan perang teh lawan aing jeung Amerika lain urusan menang jeung eleh tapi aing mah ku benci jasa ke Amerika saha nu pangheulana keluar ti PBB Iran luar biasa Iran mah ieu mah cercana ge bahasana ge demokrasi itu adalah aturan kufur. Negara Amerika negara kufur. Manusia-manusia yang ikut kepada aturan-aturan Amerika adalah orang-orang yang ikut kepada kekafiran. Orang Iran mah kira-kira. Mentaknya yang serikeun. Waduh di Indonesia banyak orang-orang yang ikut kafir. Di sana ada Habib Rozak. sama kira-kira yang serikeun Habib Rozak. Itu tuh bagus. Kurang lamun gitu dah memperhatikan terus ke informasi Timur Tengah. Wah, orang teh hudang giroh orang teh kulantaran teu meunang ditutup. Informasi nu urang dibeli kunyana sehingga atuh geus teu boga informasi. Aja 20% informasi ti ditu ka dieu. Disalahgunakeun deui nu 20 ge majar teh kekurangan pangan, majar teh ketakutan, majar teh wah. Mentak sekali-sekali ka Irak atuh ulin ulah ka Cikupat teh naon garang-garangna di Cikupat teh ngomong atuh sih oleh sini sin atuh besi pajar osok atuh osok mah osok wae masyaallah Gusti ya Allah karim tinggal cerita perang teh Badarun ala arbati marahila utawi badari ku tetep ingat sepapat pirang-pirang marhalah di mana 4 marhalah teh minal Madinah saking Madinah kadat lil rajulin usama badaron anaya badar ku tetep kade wong lanang kang denaran ya rajul ing badar eta teh ngaran jelema di dinya teh aya jelema tadi badar teh ngaranna badar mentak dipake perang di daerah eta nah mentak di ngaranan bae eta teh badar asal jelema urang dinya ngaranna badar atawa pasumiat magaden arani itu ya Korea bismi kalawan aran rajul jadi badar atawa cenah cek sina sirah mah sumur dinya teh ya sumur badar pas perang tadi sumur di dinya lingkungan badar geus Kangjeng Nabi instruksikeun ka ditu ka sumur badar ka ditu ka badar perang di badar ayeuna jadi be ngaran badar tenar lah kuari badar anta kaya shalawat badar Salatullah salamullah badar la taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah wa salna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah tabi ahlil badri ya Allah kuari mah dipake lain paranti perang mun aya panganten datang ahli badar lain ahli badar ya mah ahli mukasyafah aduh dinisbatkeun ka Kang masalah sih masalah Gus Dur menang harita di MPR waduh maca sholawat badar Amerika tercengang wih kok pakai sholawat begitu jagana udah turunin aja Gus Dur lah kenapa sih pakai sholawat. Nah, iya. Jadi perhatian sholawat lantak Muhammadiyah mah ngabidakeun nggak usah dipakai. Nah sebab Amerika gergete besi nyerang ke Indonesia. Urang mah lamun di perangan ku Amerika masalah. Sarajan pae ge. Emang kunaon teu bogana naon, Pak? Anu berat perang ge atuh pan sawah lega, imah, perusahaan, jabatan. Ya teu Habib Rozak mah kuali atuh sanajan teu perang ge pae masalah. Itu bukan naon nama itu. Aduh, itu denok melulu denok. Ikulah di Ajmal Jumur meureun di mana kurang denok meureun ye. Ajmal Jumur atau hayang nu denok deui. Ajmal Jumur kekompak sabab ulama Jumur
kalana takbiratus salatil janazah arba'an ingat satuhuna saged takbir salat janazah iku papat wala kimatalan orarga iku maujud. Lamun tadi orang nyaritakeun mengenai wadah tergantung di wadahanana nu dingaranan wadah eta hiji awak, kadua zaman, katilu tempat. Asbahan kanat au azminatan au amkinatan. Wadah tadi. Urang keur ngabahas masalah wadah awak ngawadahan roh. Nu hiji rohna teh nu diwadahanana arif billah wali Allah. Anu geus datang ka halatun idza wasala abdu sumi'a arifan billah, dibere kaluwihan ku Gusti Allah mukasyafatul asrar, disingraikeun disingkabkeun rahasia-rahasia ilahiyah. Awak nu ngawadahan roh model kitu mulya, cicing di leuweung di udag-udag, cicing di luhur gunung di udag-udag. Urang mah di loba jelema ge ditoler-toler sebab rohna akur jeung nyana. Barang amprok teh batur jeung urang jahakur teh mah jeung aing. Nyana boga HP aing boga. Nyana nonton TV aing ge osok. Aing osok dagang nyana leuwih. Aing beuki duit pamarentah anyana ge sarua. Atuh geus tah mah. Teu moal sia. Tapi lamun beda mah pikiran orang ka dunia nyana ka Allah, lirikan orang ka dunia lirikan nyana ka Allah, dedengian orang ka dunia dedengian nyana ka Allah, cabak orang ka dunia nyana mah ka Allah, lengkah orang hanya sekedar untuk ngalengkah jang dunia nyana malah lengkah teh ka Allah. Cicing nyana di gunung di udag, cicing nyana di leuweung di udag, cicing nyana di kamar pamajikan anu teu heulang udag. Iya mah boro-boro ku batur ku pamajikan ge di jauhan. Pamajikan ge geus embung ditoel ngajimpret. Teu mulya tah mah awak. Teu mulya tah mah kos kitu mah. Tah ieu lamun geus jadi arif billah pohara. Diudag lantaran naon lain awakna. Awakna mah hideung, kumisna beureum. Tilok mandi deui. Aduh. Ambeuna geus aya 7 mulut. Tah kitulah loba jelema hideung tapi dimumul ya lain awakna nu di jero awakna mawaan. Nyaho kana asrar iyalah nyana wa yutabarraku bihi hayyan wa mayyitan keur hirup jeung keur mautna di alep barokah. Zdahimun nas ala qabrihi dadasakan di kuburanana pada zararah istasfa biturabihi dipake syifa lebuna dina harti ngeungkeuy ngabandaya ti manda teu mendi. Geus kitu bae eta mah digerakkeun ku Gusti Allah, dilarang ku PKS, dilarang ku Muhammadiyah, dilarang ku Persis, Wahabi ngalarang zarah teu katahan, malah eungkeuy-eungkeuyan. Moal bisa teu menggerak Allah. Jadi Mekah ge sangkilang diperketat teu meunang zarah. Nu zarah mah loba bae. Sangkilang urang Arab na ge atuh ziarah bae. Dilarang kusu di Arab ziarah bae nu aslina mah. Urang Arab ge biasa bae kabake zarah kamala zarah. Ya Allah, moal bisa naon gitu kan ditahan. Kahiji. Nomor kedua lamun rohna sakadar nyaho ka hukum-hukum Allah atuh awak mulyana sesuai jeung roh nu nyaho ka hukum Allah. Nyaona ngan sakadar ka pikih doang dimulyakeun sebatas pikih bae. Deuk nanyakeun rukun wudu bae rukun salat eueuh bae anu menta pituduh soal batin emang sakikituna. Sakikitu da bengke nu kos kitu mah dimuktamarkeun di bahsul masail. Ai urusan sir mah moal bisa bahsul masail.
Mual bisa coba itu nek dibahas urusan perasaan atau mual bisa perasaan sebab perasaan manusia orang resep ka baso nusa orang resep ka somay atuh gelutnya nangke saurang resep ka nu pendek nusa orang resep ka jangkung mual bisa dihijikeun teh maka resep ngaranna ge resep mah nu hiji resepna ka anu gitu naon ngaranna gendut nu hiji resep ka nu keram krempeng atuh mual bisa dihijikeun perasaan rasa geus eueuh bahsul masail temen aya bahsul masail mah iyalah hukum fikih datang kadinya bae geus anu hebat saha unggul eta lah dibere penghormatan sakikituna wa kadzalika in kana talimatan hamilatan li kitabillah nyana nyaho bahkan talal Quran hadis loba tapi nyana ngan saukur dibabawa bae talar ngan sakadar hayang menang piala ceramah we paling ge netekeun targetna tarifna tadina 1000 sajuta hayang naik 1,5 juta naik deh 2 juta naik deh 3 juta boseneun jelema turun deui tarif turun deui sakikituna bae geus dikiaikeun satendek ceramah bae ketika henteu rek ceramah mah teu dikiaikeun ku sial-sial ting teu masyarakat atuh henteu sial nyanana nu sial geus kitu bae eta mah teu bisa dibobodo emang sakikituna nyana nalar hadis teh ge endek ceramah doang ketika eureun ceramah mah hadis ge pohoan deui ge acara naon anu neangan hadis jadi lain jang dirina hadis teh jang masyarakat jeung syaiton atuh sakitu bae geus teu bisa dibobodo sakitu bae geus diakpaten ahli hakikat geus jauhan sakitu bae geus atuh Quran ge sakitu dilagamkeun teh lain jang nyana jang batur moal ngajerit bismillahna ge bisna di Jakarta himna di Singapura atuh masalah geus sakituna bae masyaallah karim eta kamulyana semet sakitu bae jang bayaran geus jang tontonan geus eta mah hamilatan alibatan hamilatan li kitabillah mulyana ngan semet sakitu bae nah kuari mah amatul mukminin handak geus umumna jelema iman jelema mukmin kadang-kadang sholat kadang-kadang teu wayah ka pasar wayah ngredit wayah nonton bola ke wayah breng zikiran breng muludan ke perbut berkat biasa baik gitu panitia perbut hasil sana biasa baik gitu DKM masjid ke perbut duit masjid gitu. Amatul mukminin tak kos gitu tungtungna imam jeung imam ribut khotib jeung khotib ribut jadi beda sabaraha aing mah 300 ban aing mah 150 kieu amat ieu urusan wah demo amatul mukminin hina geus tah sebut sakitu bae geus digunjingkeun ku masyarakat atuh digunjingkeun deui emang sakikituna bae geus tah jadi mulyana jelema tergantung kumaha nu diwadahanana lamun diwadahanana geus kal jibal gunung atuh gunung mulya kumaha gunung mah ditumpahkan ku lalaki teu ngomong ditaekan ku awewe teu ngomong sugan oyak-oyakan barang aya artisna teu gunung mah kudu kasep atuh cicing kudu nyungir cicing ku awewe kolot atuh nini cicing sugan ieu mah rang dabeng serat haji oyak-oyakan atuh teu gunung tah kitu ngomong teu kitu bae gunung urang ge kudu kos gunung didatangan ku jelema kumaha bae atuh cicing bae biasa artina cicing teu robah hate sugan urang kabita sugan henteu tapi lain haju urang pesimis lain biasa bae hartina ieu mah hartina ke gunung untuk ngomong-ngomong jelema aya dulur urang ge baeud bae pan aing mah wali cekeun wah wali kos kieu bangga awet ya wali atuh talian habat ya wali piceun jadi sok aju berubah barang guguru torekat aju tilok ngobrol gua jeung jelema nyorangan bae bareng lain torekat gede hutang ieu mah waduh nyilip gorengan jadi biasa orang pikiran bela hati orang terus kumaha datang ke mana ya ibadah ke Allah petunjuk guru nak titah kieu orang can datang terus orang petunjuk guru mun tas ieu ka dieu urang teu bisa Gusti tancak guru teh pikiran coba kusia nanaonan eta neuleuan awewe mata teh ngeunah jasa neuleun nu geulis tapi pan sakedeung
paling 20-30 tahun kangenahan siang ke jadi siksa maning perem engke mun perem di akhirat salamet di bejaan pantak ku guru waya hayarang da kadele susuna mah tu di deuleu bae tetep bae heran eta urang ku nyaho mending ngulain kiai komo Habib mah Habib banget blon jasa sama Habib mah ya ngomong aya jadi urang mah pan aya izin gitu mendeuleu susu teh Habiban tuh besar banget nya ya Allah ya Rabbi Gusti Allah aku neta lah orang harares jasad ngan syukur kageunahan sekejap tapi ku orang teu bisa diriadohan teu bisa ditapaan Masya Allah geus daripada orang teu bisa mending di jero imah bae geus lamun urang tet kapanggih jeung awewe hayang neuleu mending lompat ka imah cekel pamajikan urang jero naon buka urang nang buka emang kurang tadi aing hayang neuleu coba akur teh jeung ieu jadi geunaheun pamajikan ge pasti keom bae pan bukalah deuleu jakos kitu doang jek janna teh geus tutup deui aduh tuh urang lamun teu kitu atuh terus ngabayang-bayang we cek Sidina Ali ge Kangjeng Nabi Ali sok nalikeun kos kitu lamun hayang neuleu nu di imah bae eta kitu Sidina Ali mantak nya mah buka puasa ge di imah Sidina Ali hebat ya Sidina Ali mah nya geus neuleuan jem bae orang trong batur manginum nya mah hekok eta wali teh kos karitu wali teh Masya Allah wali teh kos kari itu wali teh ulah disangka wali aju tilok jeung pamajikan malah mah wali mah lantaran tilok ka mana atuh eta bae digegesek ci ai kitu mah wali beukian atuh leuwih teu beukian wali mah ya Allah seluruh nafsu salah iwal ti hiji nafsu ka pamajikan nu di alam ku Gusti Allah atuh boga aturan ge weh, kok mengkonon sih mah? Weh, ya Kangjeng iku kan wis ngucap, cie sakehe, wes sakehe. Atuh Kangjeng Nabi geus carita kullu nafsin, wabeh nafsu cilaka, cek Kangjeng Nabi. Illa hiji doang nafsu ka pamajikan di alam ku Gusti Allah. Sanggup lain sanggup kurang hiji cak Allah dua sia dasar geus gandengan dua pengen ampun entek aya hiji lalaki deuk nyandung Kak kulan beja deuk nyandung minta izin le deuk nanya bae kula mah kakak nu mantak yang nyandung naon atuh kurang ieu kebutuhan kurang terpenuhi kuari mah kieu bae Kak kulati isuk datang ke sore datang ke peting moal make celana da sadek lah kakak salak kira seri we ya ing naonan sakira ya aduh geus terjadi atulah tuh kuduna kos kitu awewe teh tah gas ulah dipambelikeun sempak kula mah geus pokona ya Allah ya Rabb teh daya nu kos kitu teh eta aya di awewe nu sok teu isin-isin ka dieu minta cai cenah ki yang satu yang salaki kurang tuh salaki bobogohan kawin deui atuh meureun nu mantak kitu ge meureunan nya teh kurang kurang geus teu make calana sak cenah teh sadek nya malah nonggeng eta teu boga ka izin biasa mata kurang lamun ngahareupan nu neuk dicandung hayang seueur di sorangan hayang seueur sorangan ulah diladenan geus gegeran we bere cai balik nah moal eureun-eureun ngocoprak we emang nanggapnya doang eren jelema dek dicandung atau geus dicandung mal beak-beak omonganna ngogorengkeun salaki bae heuh teh heran nu dicandung lah atuh kahayang kula mah cenah mun nyandung atuh keluar kola teu ngora kitu pantak urang ngomong kuari kan ngora atuh kahayang mah cenah mun nyandung kan ngora ngot beres dah kan beres atuh urang nyandung ayeuna kan nu geulis atuh cek kahayang mah jaga sekolah kan nu geulis teuing nya teh atuh nu biasa bae aju nyandung kan nu jore atuh nu jore mah dicadung keur aya nu geulis oh bener kan da kira bener coba ayo
Rentek ka makola Haji Adang pasir nyandung mah kudu ulah ngadengikeun omongan. Geus bae ka makola Haji Adang eta Rohul Haji Adang. Aduh. Ngaji ka mana nih? Nah, eta geus amatul mukminin. Kuari paling handap. Wa in kanat la imanallaha kana jasaduha jifah. Lamun awak ngawadahan rohna eueuh imanan. Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu dan berbagai agama-agama kafir nu teu percayaeun ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi sebagai Rasul Allah, jasadna eta bangke nu kos kitu. Bau. Geus kulantaran bangke la qadrolahu urang liwat aya bangke moal nawar urang ka bangke eta. Hargaan bangke mah. Tamah moal kebel ge ku bilatung. Nayela jelema imanan la qadrolahu wala qimata. Pangkat, harga. Kuari kadeleuna ku nafsu, nyana make baby band, nyana make kitu rais, nyana ngegelegedai di jero mobilna. Sakikituna doang. Sakikituna paeh nyana jadi para bilatu. Para cacing paeh ya. Di akhirat bakalna diasupkeun ka neraka digiring maka sana brus abadal abidin wa amadal amidin naudzubillah min zalik. Kafir mah di bos teh keur boga duit. Loba duit cenah ngabagikeun duit, ngagaji, kakarak, dihormat. Kafir teh boga duit sampah di dunia keneh. Mukmin mah mukmin, tetep bae aya kamuliaan. Sanajan susah tetep baik komo nu bager daek babantu daek solider toleransi beda Masya Allah ente nu dideuleu teh harta jelema mukmin nu dideuleu adalah dedikasi kadar keimananana ta eta teh lamun jadi jelema nu iman doang tapi teu ngalaksanakeun panghandapna deres keneh di akhirat tetep ka neraka dipiceunan heula bebersih nah kokotor-kokotorna ke geus bersih mah dikasorgakeun deres ta nu kuari osok judi nu kuari osok itu mabok ngan nyana aya imanan amatul mukminin rata-rata teh hampir kagoda ku nafsuna ieu mah keur parah jasa tetep dikerbekeun ka neraka dikumbah engke dipoles moal kebal bangsa 1500 tahun lah poles sorga tapi kafir mah Pak deuk kumaha sehingga cek malaikat Jibril coba periksa besi aya umat Kangjeng Nabi aya nu nyelap eueuh coba mun masih kene aya kaluarkeun ndek di steril ya kaluarkeun ngabetot aya hiji deui geus nempel jadi kerak iya hiji ye coba udangkeun sia saya Edi orang mana saya cikupa ya saya bersih dia emang kurang tadi emang bisa ke kula ini yang tukang jagung we cek teh. Oh iya udah ke. Karena di Indonesia agama non Islam. Sa pangeran sia Allah, sa Nabi sia Muhammad. Isi ikan neraka emang tilok salat teu pernah sakali-kali ajan. Puasa saruan teu. Mabok bae cenah kalau di dunia. Jeung sabatur sia. Teddy, Freddy, Alek. Aduh. Haji boro-boro haji kula mah zakat geus teu nyawa zakat saya di neraka aduh kula geus puyeng jasa cek ieu seribuan tahun kula mah ieu neraka rek diberesan ieu tinggal sia doang tinggal kula doang ambo cek saya kabeh geus disalorga Gusti Allah saya kebersihan emang saya itu tilok ngaji tilok oh itu ngaji waun teh jeung ke henteu cing kiai teh wau teu wau kula bawa jeung anu sok ka imah kiai henteu sugan atuh sia ieu sugan pernah kukumaha
nyahon teu ka imah kiai nyaho sakali kula ka imah kiai waktu hari teu ngepung-ngepung embe liwat ka hareupeun kiai eta doang tak kula basa kitu doang geus salamet atuh sia gua salamet kula salamet lantaran pernah liwat ka imah kiai nah mantap geus teu kudu jeung kiai mah liwat bae geus ka imahna ya Allah geus atuh diseseh dikumbah jangan teh geus jadi jelema geus gara ka surga. Nah, embung cek pan embung pinuh meureun surga. Caknya nama Puri Jaya meureun. Fajar Puri Jaya pinuh. Mung caknya teh lah gula ngomong pinuh. Ente coba bae ka ditu bae ente lah moal gula mandek di dieu bae caknya. Itu geus dibujuk eta teh bae izin geus kalau di luaran ieu bae pintu gerbang lah geus parinuh moal salah kula pandeurina ieu ka surga izin jasa sakeun ente coba bae gara-gara itu ente moal doh sak Gusti Allah gancang bae caritana daek ente maneh pang susahna maneh di surga pang akhirna maneh di surga dibere sapanjangna dunia salebarna langit dihijikeun ta eta jang maneh nu bener Gusti sok ngalalaga kula. Aduh pacar dilalaga. Cek Gusti Allah aing mah tupan lain lurah, lain bupati tilok ngalalaga aing mah pangeran. Nya, aing gara asup. Nu bener ya Gusti. Aing gara asup bae tah siap pang susah teh dibere sakitu. Badak asup nya ka jero. Waduh, geus digepayan we ku bidadari. Itulah pang susahna di dunia teh sakitu kasugihan orang di dunia bandingkeun jeung nu susahna di sorga eueuna naonna nu penting ulah kafir naudzubillah min zalik sesenangannya na di dunia memewahannya na di dunia ngan sakikituna doang nu mantak ge ad-dunya jannah lil kafir dunia mah sorga jang kafir. Nah, lamun jang mukmin ieu adalah penjara. Kitu teh geus urang mah di penjara nu mantak di penjara gitu. Ieu haram, itu teu meunang, ieu teu meunang kos di penjara. Ai kafir mah ieu meunang itu meunang los. Tah urang mah jadi kuari ngredit haram, zina haram, mabok haram, bunga bank haram di penjara tapi untuk selamat jaga di akhirat. Munazarah antara Kangjeng Nabi jeung para kufar-kufar Quraisy. Adu dalil, adu argumentasi. Kekuatan ilmu ternyata kufar-kufar Quraisy teu menge ngalawan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ti awal dicukcruk ku Kangjeng Nabi, disusul ku Kangjeng Nabi, tetep jawabanana teu etis. Susul deui ku Kangjeng Nabi, jawabanana teu otentik. Susul deui ku Kangjeng Nabi, tetep nyana geus teu bisa kukumah. Bahkan ditangtangan ku Kangjeng Nabi tetep nyana teu bisa ojah. Di akhir nurunkeun Al-Qur'an supaya diaku wahyu Allah abeh nyana di akhirat teu bisa ngadalil di hareupeun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Abeh teu bisa ngomong lantaran diturunkeun Al-Qur'an. Besinya ngomong di hareupeun Allah. Ja Taurat mah lain bahasa kami, lain bahasa Arab, Injil lain bahasa kami, lain bahasa Arab. Diturunkeun Al-Qur'an. Anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Hayo, deuk kumaha? Geus teu bisa kukumaha. Haju kumaha eta kufar Quraisy iman tetep teu daek iman. Masya Allah.
amprok jeung Kangjeng Nabi, nyaho kaistimewaan Kangjeng Nabi, nyaho keamanahan Kangjeng Nabi, nyaho kepercayaan Kangjeng Nabi teh, nyaho Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah, nyaho diberi wahyu ku Gusti Allah, bergaul sapopoe tapi dasar teu iman mah teu iman bae, mahal hidayah mah. Urang mah wauh teu ka Kangjeng Nabi, nyaho teu ka Kangjeng Nabi, hanya lingkungan anu ngadidik urang jeung ngadenge ti kiai-kiai anu ceramah ngaji pengajian jorojoy urang mah iman kabelah dia beki kuat iyalah murahna Gusti Allah Subhanahu wa taala nu barang jeung Kangjeng Nabi mah leuh ngadenge kana wahyu teh iman tapi urang mah 1400 tahun tetap iman ka Kangjeng Nabi. Iyalah anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu mantak atulah kuari mah urang hirup di negara anu kos kieu meujeuhna bae ja baheula mah baheula. Sakitu ambalayahna babarengan jeung Kangjeng Nabi jeung sahabat dan lain tetep bae teu iman. Urang mah kuari paling di sisi imah anu ngadu kotok wajar sama kos kitu mah. Mari ge aya nu main gapleh 2 kali wajar. Paling ge di dieu teh aya anu zina kurang ajar tama. Ieu. Tetep urang hayang rapi, urang hayang salamet, anak pamajikan urang hayang salamet, tatangga urang hayang salamet, babaturan urang hayang salamet, ngementek teureun-teureun wali-wali Allah mah ngadua lain jang sorangan Gusti, salametkeun pamajikan, salametkeun anak incu, salametkeun Gusti dulur-dulur, salametkeun tatangga-tatangga Gusti. Eta mah nyana keur judi, segala mabok, segala non tamaku nafsuda Gusti. Bere nyana hidayah Gusti salametkeun tang ngadoa teh, ngadoa lain jang sorangan. Urang pan lain kitu Gusti, abdi salametkeun adapun eta mah babaturan jongklokeun haba. Oh, cak Gusti teh sia eta hamba aing Gusti jadi kitu-kitu, atuh siapa cak Gusti teh. Kulon haju pemilu ka batur teh anu aing cak Allah tuh. Urang mah teh etis kan. Mentak mun eueuh para wali Allah di Jakarta wallahu a'lam. Mun eueuh wali Allah di Bandung, mun eueuh wali Allah di Banten wallahu a'lam. Untung bae masih kene aya nu sok hudang peuting, hudang ki SD. Aduh cak kaki kita baca aing. Maksud aing ka siap. Jadi eta bagus eta kos kitu, eta neraka eta kos kitu. Oh, malah maki ina ge geus teu ka sumur jas sieun. Di botol aqua bae di jero kamar. Masya Allah kan. Teh iman ieu teh kafir-kafir teh. Buang kawarahna luar biasa. Kunaon eta ku ego. Gengsi nya kudu iman mah. Teu daek. Gengsi mah terus bahaya ya, gengsi mah terus bahaya. Harga diri kan ka ditu lah woh, asa urang kudu ngaji ka budak eta cilaka. Masa aing mah pan kolot kudu ngangekeun budak kamari ieu, atuh aing mah nyaho kihna ge teu lempeng. Atuh uyahna ge pan ngadaru lah heulana aing, leg-leg ku sia uyah. Bila perlu dagangkeun ku sia uyah. Eta ego ngaranna. Ari anu tawadu mah nu tawadu almarhum Ki Ahmad. Hebat jasa ngaji. Datanglah ke Abah Kakarak ngajar ngaji. Wa ngadenge ka maneh di miati sok mingguan. Ya, wa dek nanya masalah. Lamun ua nu menang sia ngaji ka ua, lamun ua nu eleh ua ngaji ka sia. Eta kiai kudu kitu ngaran. Jadi bebeneran tah mah. Tah hanya masalah hiji 2 3 oh datang ka saminggu us beres ua eleh damyati aya ua eleh geus ua deuk ngaji ka damyati ngan ua mah balagna hayang hikam. Entak eta balagnya tah baheula di mingguan teh ya hikam di Haji Ahmad. Tah eta lah kos kitu baheula mah kolot teh.
kula ge nyaho lamun tas gaji kula budak ieu neuleukeun bae kieu bae dongeng perang jeung Bung Karno dan lain sebagainya. Tah eta ngaranna tawadu nu kos kitu. Bae eleh-eleh bae. Sekolot ya teh bodoh-bodoh bae. Atuh masalah ngan tawadu nu kos kitu ngaranna. Tah eta aki-aki nu tare paeh teh ya ngaji eta tawadu ngaranna. Teu makeun mah bodoh tadina ge. Teu mondok aja teu ngaji pan cilaka. Aing menemah lah kolot mah kolot bae ngaji lah. Tuh. Eta tawadu. Nu penting ulah nu handap we tawadu. Aduh. Tah, deui jalan ye ku partea lantaran adu kekuatan argumentasi jeung Kangjeng Nabi terus akhirna nyana berharap ceknya nate aing mah kajen kumaha ge jam moal kudu iman ka sia Muhammad sebab sia mah budak kamari gagah aya di aing beunghar aya di aing pinter aya di aing nya ge sia ka sia hebat tapi kan budak tur yatim teu hayang aing mah kajen modar aing mah moal kudu iman ka sia masyaallah kan pohara atau aing mah daripada iman ka sia aing mah mendingan kakenaan ku siksa lah endek aya seuneu-seuneu tamah tinu maha kawasa cenah gempa-gempa cenah banjir-banjir pokona mah aing mah mendingan kena kos kitu daripada iman ka sia weh teh si pohara-pohara teh atawa sebagian dari ayat-ayat Allah anu ngajadikeun kana ciri kiamat daekan eta ieu daripada iman ka sia pohara kupar Quraisy mboga da iman ka Kangjeng Nabi teh hayang kudu iman ka sia budak kamari tah eta teh loba ku hari nu ka dieu terus nyurup ka jawara-jawara nyurup kasurupan Abu Jahal kasurupan Abu Jahal loba kudu ngaji ka nyana heulan sapiranya nyaho kiihna aing kaki iki dibahas giliran we aya tatanggana geulis dikawin ku nyana pan teh nyaho kiihna nyana baheula nyaho si kiihna nyaho teu make calanana nyaho babarengan jeung aing baheula kiihna ge wer nyana neuleukeun aing neuleuh ka sia aja kuari bogo pan digawin atuh atuh pan sia nyaho kleutikna tuh aya kanu kitu mah ulah bomong kitu ieu giliran beta ka budak pinter ieu tos masantren ieu dah didenge budak kamari tak kasurupan Abu Jahal dak ieu turun ayat hal yanzuruna illa an tatiyahumul malaikah aw yatiya rabbuk aw yatiya ba'du ayati rabbik hal yanzuruna tengah dago anu ngabohongkeun ka anjeun Muhammad ngabohongkeun ka wahyu ka Al-Qur'an padahal geus dijelaskeun pan kamari teh bahwa inna za Qur'an teh lain lalawara tetapi manehanana teu daek iman ngabohongkeun ka Al-Qur'an tepati jana ngadagoan kecuali hayang didatangan ku malaikat supaya nyabut rohna daekan keneh paeh aing mah daripada iman ka Al-Qur'an wow iji ayatia ba'du ayati rabbuk ay amru yakni siksa atawa aing mah daekan keneh ngadagoan siksa Allah atau sikap pangeran lah daripada iman ke Muhammad iman ke Al-Quran tayangnya atau ayatia ba'du ayati rabbik datang sebahagian tanda-tanda pangeran anjeun nunuduhkeun kana kiamat nyana ge geus daun dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun Kangjeng Nabi da geus dijelaskeun tanda-tanda tereh kiamat da geus ditandakeun geus dibejakeun dina Injil dina Taurat teh
dibuat dina Al-Qur'an deui jasarua kitab samawi Zabur Taurat Injil Al-Qur'an teh akur pada kitab samawi nauhidkeun ka Gusti Allah jeung nyaritakeun tanda-tanda kiamat aya nu mantaknya nyaritakeun ayati ba'du ayati rabbik atawa aing badaekan kene datang kana sawareh didatangan sawareh tanda-tanda kiamat. Ani gara aing daripada aing iman ka Al-Qur'an mah. Aing kitu naon tanda kiamat? Iyalah. Yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Padahal mah di mana-mana datang tanda kiamat. Sebahagian ayat-ayat pangeran anu nuduhkeun kana yen kiamat bakal terjadi. Di akhir zaman bakal aya 10 tanda kiamat. Hiji Dajjal, 2 Dabah, 3 khasapun bil masyriq, gempa di wetan. Khasapun bil maghrib, gempa di kulon. Khasapun bi jaziratin, bi jaziratil Arab, jelas mah gempa di berbagai benua. Benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua itu Amerika, gempa di mana-mana bakal terjadi. Eta tanda geus tereh deukeut ka kiamat. Ditambah deui jeung dukon aya haseup unggal nagara engke bakalna. Ngan haseup tersebut teh poang gede-gede nama engke di Timur Tengah. Bakal aya haseup kadeuleu ku kabehan geus teu bisa ditahan tamah haseup. Unggal nagara ge aya haseup, ngan haseup eta mah pohara dukon eta mah. Datang ke poek sadunia poek ku haseup eta. Ieu tanda geus tereh datang ka kiamat. Tambah deui nomor ka-7 tulusan singin magribiha. Muncul panon poe ti kulon. Tambah deui Ya'juj wa Ma'juj ke-8. Ke-9 turun Kangjeng Nabi Isa alaihis nomor ka-10 bakal aya narun takhruju min adan tasukun nas ilal mahsyar. Sono ieu mah bakal nanti adan. Wah, luar biasa. Kuari mah kakarak ge seuneu fon doang. Fon teh naon kira hartina? Tuh, siapanya hobay kan? Ya osok neuleu meureun. Fon. Ieu dibawa ti negara ka negara terus aya nu nasional aya nu internasional diiring ku kabehan wah dipuji-puji eta teh buatan Yahudi jeung Nasrani ngalambangkeun bahwa seuneu teh sesembahanna baheulana nu kuari diagung-agung dunia nyaho kabeh engke mah bakal aya seuneu sadunia kadeuleu ku kabehan lain diiring-iring bahkan ieu mah bakalna seuneu teh ngiringkeun jelema ka mana bae ditutur-tutur geus dibalikeun ku Gusti Allah. Masya Allah kan. Nah iya bakal terjadilah seperti yang tadi dijelaskan. Numandak Imam Tabrani nyaritakeun di sana di Nabi Zar gol Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi nyarita dina hiji poe atadruna aila tazhabu hadhihi syamsu mane nyaho ka mana ieu panon poe leumpang. Iza gorobat di mana surup ka mana coba hayo. Qalu cak sahabat-sahabat Allahu wa rasuluhu alam. Gusti Allah sareng Rasul anu maha uning. Cek Kangjeng Nabi inna tadhabu illa mustaqar. Nyana leumpang ka tempat cicingna tahtal arsy dihareupeun aras. Panon poe ta unggal poe asal surup aya di handapeun aras. Tidinya manehanana fatakhiru ngejungkel sujud ka Gusti Allah. Unggal poe ta panon poe teh kos kitu bae ta. Unggal poe takhiru sajidah fala tazalu kadzalik. Lamun ku Allah dican dititair tapi urang parje balik deui dina hiji. Eta manehna sujud bae.
bersyukur ka Gusti Allah. Cak Allah kudang panon balik deui kawetan sakumaha biasa unggal poe asal datang kahanapeun aras sujud cak Allah kudang ayeuna balik deui kitu bae tah masyaallah teu eureun datang ka kuari masih keneh kitu bae bakal terjadilah engke eta panon poe teh ku Gusti Allah lain titah kana tempat biasan fa iza aradallahu ayutli'aha min magribiha abisaha ketika Allah nitah ka panon poe titah muncul di kulon diantepkeun heula panon poe teh henteu titah hudang ku Gusti Allah teh diantep bae datang ka kebel panon poe kok teu titah tangga-tangga ai kok teu dititah hudang aing cek Gusti Allah kok diantep kieu datang ka nanya panon poe teh ka Gusti Allah ya Rabbi heh pangeran abdi inna masiri ba'id lalakon abdi teh jauh ieu kok diantep kieu kumaha cek Gusti Allah itla'i min haitsu gorobat kuari mah maneh muncul di tempat nu maneh surup muncullah ti kulon kakarak jelema kaget kabeh weh ja bener horeng nu dicarita-caritakeun ku kiai-kiai teh bahwa panon poe teh muncul ti kulon weh bener kuari tu deuleu kaget kabehan eta memehna teh poek tilu peuting memeh muncul di kulon panon poe disekep ku Gusti Allah ditahan tilu peuting kanyahoanana ku ahli tahajud nu tahajud Allahu Akbar nu biasa 10 rakaat jam sekian tambah deui ke diakhiri ku witir nya namun maca Quran maca sholawat biasana jam 3:30 terus subuh ramang ieu mah jemaat terus bae tapi begitu mata salat subuh poek keneh bae poek keneh kok poek bae terus jam geus menunjukkan jam 12 terus poek keneh bae ahli tahajud geus carang hari tangan aya keneh cik ahli tahajud ieu mah aing kudu ulah eureun-eureun terus ibadah ka Gusti Allah lantaran ieu mah poek lain sambangan salat dengan Allahu Akbar geus dua poe dua peuting yakin ieu muncul panon poe di kulon Allahu Akbar terus bae nama salat Allahu Akbar teu bisa ditanya ku sieun-sieunna bener baik katilu poe kakarak teret di kulon nya ngadoa fakbidni ya Allah abdi mah paehan bae Gusti ret dipaehan ahli Allah mah kabeh geus tah mah disimpen ku Gusti Allah na ieu salah sahiji tanda kiamat adalah muncul panon poe di kulon Allah karim anu sebenarnya mah lamun diruntuikeun mah mimiti dajjal heula kuari di unggal negara ribut moal eureun-eureun Irak terus-terusan Yaman bakal Iran kitu keneh jadi ancaman Yahudi kemudian atuh kitu Suriah geus teu eureun-eureun Turki kitu keneh di urang ge kuari bintik-bintik geus aya lain lalagaan lantaran ieu henteu berkesinambungan rakyat jeung pejabat sebab geus nyahoan bahwa negara urang dikendalikeun ku Amerika rakyat anu paham mah ieu teh naonan kieu ieunlah berbagai organisasi baik organisasi Islam maupun organisasi non-Muslim dan lain sebagainya untuk membenahi negara tapi tetap bae negara teh lain embungeun dikendalikeun ku Yahudi pan bintik-bintik peperangan kajian kumaha ge jelema anu geus mantep dina Islamna dianggap teroris diperangan bakal kajian kumaha ge pokoknya jala biang terorisna terus teureun organisasi Muhammadiyah jeung NU teu nyaman teu harmonis
tambah deui ku HTI teu nyaman teu harmonis, tambah deui ku huruf teu nyaman teu harmonis, tambah deui ku EPI teu nyaman teu harmonis. Padahal mah ngomong nama kabeh demi kemaslahatan umat. Matak naon atuh nyana duduk bersama benerkeun ta pamarentah, tapi kan teu bisa lantaran dikendalikeun ku Emrik. Mah bisa geus kajeun ku kumaha ge ieu mah. Geus lalakon kos kieu bajak ku ari ge presidenna teh geus nyaho aya. Teu dipilih ku ari teh pemilihan geus aya si eta. Kok bisa kos kitu bae pengendalian mah. Nah, engke kan mulai riwuh-riwuh organisasi jeung organisasi. Tos mulai ayeuna ka parlemen. Terus iya ribut lah. Pasti bae ribut engke nyabelah rakyat jeung pemerintah. Sebab pemerintah dikendalikan ku Yahudi, tidak berdiri sendiri. Rakyat embung dikendalikan ku Yahudi atau ku Amerika. Timbullah engke bakalna tentara bagi dua, polisi bagi dua. Ribut pasti di negara. Irak model kos gitu, Iran model kos gitu, Suriah model kos gitu. Nu kuari eukeur bae, Mesir, Suriah seperti gitulah. Ieu wayang Amerikana teh disetujuan ieu teh ku rakyat. Rakyat teh hayang nyieun sorangan nu mandiri. Kemudian geus aya di dieu boga lalakon. Ieu Amerika, nyieun jelema ribut lah. Rakyat bagi dua, polisi bagi dua, ABRI bagi dua. Mesir model kos gitu. Suriah model kos gitu. Ya, kuari pemilihan di Irak teh lantaran ieu teh buatan Amerika, rakyat embung, bom sing jelebur. Suriah kitu kene. Ieu kami mah hayang ieu isulah ke urang. Kieu lah. Sementara isu nu datang ka urang, informasina geus teu murni, sulit. Lantaran Gus Dur lagi seueuh nusuk mere informasi murni. Kuari dikendalikeun ku batur hanya 25% nu datang ka urang informasi teu baber. Hese nyarita urang. Ribut nyahona urang mah silih tembak di Suriah, silih tembak di Irak. Engke bakal ka Indonesia seperti itu. Moal henteu ieu mah bakal jasa, buakal jasa. Matak nu kolot mah geus bae eta mah untung jasa. Untung kunaon cenah Kiai moal perang nya no kaburu paeh teh heula. Untung. Can bogo itu. Bakal henteu bisa henteu ieu bakal jeung kuku mah biasa sebab naon? Sebab kabehan ge di luhur teh geus teu bisa dibenerkeun. Teu bisa dibenerkeun. Baheula teh nyieun negara demokrasi di negara urang. Oh masalah geus padahal mah kiai nu nyieunna kan 90% muslim eta mangan 1% teh eta mah Kristen di urang teh. Bilung ekor hasil perjuangan anak. Oh masalah geus demokrasi. Tetapi untuk keputusan hukum dijieun lah mui atuh ku ari muin age pandeg dirantai. Deuk kumaha eta teh jang naon? Jang supaya hukum-hukum Islam teh ngeunaheun. Disteril ku mui. Geus ditosran lah ku mui. Urang damai hirup teh. Ketika aya hukum-hukum Islam, geus aya perwakilan urang melalui bahsul masail angsongkeun ka mui. Jadilah engke keputusan mui kan ngeunah ku ari mui na dikendalikeun ku si itu. Ya kumaha atuh? Mantap geus we perangan teh lain di Suriah, lain di Mesir, lain di Irak, lain di Iran, lain di Yaman, lain di Turki, lain di kitu berbagai negara-negara Islam nu keur diobok-obok di Indonesia kitu keneh. Atuh engke lamun geus kabeh mah atuh kabeh ka Eropa, ka Amerika, ka Australia perang. Bakal teh moal turun dajjal lamun teu peperangan. Moal. Cirina haram sekitarna di lebaran. Madinah di lebaran. Eta teh nyana nyaho atawa henteu ka peruntukanana. Nu jelas engke bakal jadi untuk penampungan manusia di berbagai negara. Ribut lah. Geus kacau di unggal negara. Irak teu eureun-eureun, Iran teu eureun-eureun, Suriah, Mesir kabeh. Woi, Al-Azhar tinggal Al-Azharna Indonesia dan lain sebagainya. Hayang nyalametkeun diri kamarkah kaditu didesak pemerintah Arab engke supaya membuka lebar-lebar bagi urban di berbagai negara sebab geus kacau lah luar biasa. Hese geus teu bisa diredakeun. ABRI bagi dua, polisi bagi dua, berbagai kekuatan bagi dua. Aduh hantem rakyat nu milu jeung ieu nu milu jeung ieu ribut. Hayang salamet agama ka Mekah. Mekah mah diamankeun jeung Madinah sementara.
kadari itu kajen ngampar ge di dinya kajen teuing ngampar di dinya terus mantap ku dilegaan kurang mah barang dilegaan ingetlah sejarah hadis Kanjeng Nabi tereh berarti tah ke Dajjal lah turun wah kaunggal negaranya nama hiber Dajjal mah jelema hayang emas cokot batu asal siap percaya aing pangeran di mana negara daerah nu eueuh cai aing datang ka dieu tepak doang nya timbul wah cai culcer asal siap mangelanan ka aing pangeran ayo jelema iman geus ipis sementara kiai-kiai anu balalager nu balaner geus ka Mekah di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar nagara kabeh tinggal sumuhun dauh jeung sumuhun dauh boro-boro engke ku Dajjal kakara ku dukun kebul bae ku ari geus sumuhun dauh ku kebul ku dukun bae geus sumuhun engke mah komo ku Dajjal jelema dipaehan hirupan deui pangeran aing kos kitulah Dajjal dahsyatnya sanu mantak urang dibere doana ku Gusti Allah minta salamet tina al-masihid Dajjal selantaran wah jelema gelo kabeh iman ka Dajjal teh pangeran jelema hubu dunia hayang dunia naon bae dicekel jadi dunia hayang emas jadi emas hayang duit jadi duit hayang motor jadi motor ku ari bang kredit engke mah hayang naos ya mio datang sia naon hayang Avanza berem Avanza ngajogrog sia hayang naon ieu mah cenah hayang hartop aya tuh di ditu tuh aya los cokot ku sia tuh hartop teu leumpang akina rusak atuh geus bacem hayo sih hayang awe watu jelema ngagayok eta lah nomor kahiji Dajjal nomor kedua setelah Dajjal nuzul Isa turun Kangjeng Nabi Isa ngan aya anu nyaritakeun memeh Dajjal ieu adalah Imam Mahdi heula geus teu kuat kabeh ngadoa Gusti minta diturunkeun Imam Mahdi aya jelema kasep kemudian salat teureun-eureun Allahu Akbar pas di makom Ibrahim Allahu Akbar nu wani ngaganggu urang Arabna urang mamana ge ku harismana ku kasepna gagahna Allahu Akbar teureun-eureun salat bae sapoe dua poe tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep salat bae di dinya mulai diperhatikeun ieu tanda-tanda ieu bener Dajjal kakarak begitu mana salam dicekel ditanya manis bu teu daek ngajawab sangaran teu daek ngajawab kabeh nyebutkeun anta Dajjal anta Mahdi teu daek kakarak make subuh wallah anta Mahdi kakarak ditangkeu perjuangkan Mahdi ilah Mahdi nu bakal jadi kesatria eta bakal non istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi mantap kuari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji tapi tukang main gapleh teh mah di Bojong Mahdi hiji teman niruan sendal bae deui si Mahdi macam-macam Mahdi terus Dajjal eleh ku Dajjal maka segeralah nuzulu Isa turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam dibantulah Kangjeng Nabi Isa kusaha ku ashabul kahfi nu ayeuna di Yordania nu kamari kuring sadayana zarah ka ditu ieu ashabul kahfi buuk ngarundai ka handap lantaran besar bara 1000 tahun atuh ti zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna kuku para ranjangnya halis muna panjang nuantak besi aya di mana bae lubukna panjang wah iya ashabul kahfi kajian kuku mah sing hade ulah di baturan sing hade juri ieu mah ieu turun ti Gunung Karang masalah ini wah gararaga muksal bina tamlikho zunwanus martunus saribunus palyastatiunus ngirta ieu tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung Kangjeng Nabi Isa alaihis Dajjal diudang ku Kangjeng Nabi Isa umpat ka mana dia udang terus eleh lah ku Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Isa dakwah dirinya Masya Allah istimewa jasa terus
terus Kanjeng Nabi Isa dakwah. Saha nu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil, bohong, goblok cak Kanjeng Nabi Isa. Kula mah sakadar utusan Allah. Mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kunaon ku ari pangeranan. Mantak pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna mun baheula konsili mun di urang mah muktamar para penggede. Begitu muktamar ngejelaskeun ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan. Jadi dituhankeunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili. Jadi berarti hasil musyawarah. Jadi ngenuhankeun pangeran ngamangerankeun ka Kanjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian ta eta teh meunang hasil muktamar. Jadi masyarakat supaya nyaho bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili keblon. Aya pangeran urang pangerankeun ju. Ayo geus urang pangeran mantap aya sababaraha muktamar anu hadir di dinya henteu milu ngamangerankeun ka Isa dibunuh pan. Dibunuh harita tetap Isa pangeran. Jadilah datang ka kuari Tritunggal. Engke Kanjeng Nabi Isa marah. Saha nu ngajadikeun aing pangeran? Aing rasul. Anu kuari ngajalankeun syariat Muhammad. Aku aya da jeung Kanjeng Nabi urang. Wai, bahala kawin Kanjeng Nabi Isa pan baheula teu kawin, da ieu kuari mah kawin ke bakalna turun ka dunia, nyana dakwah terus. Jelema istimewa kabeh iman. Nyana kawin ngan teu lila Kanjeng Nabi Isa diangkat deh maot Kanjeng Nabi Isa. Mulai kacau deui ya. Ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta pae asal ngambe angin eta maot nu ibadah ka Allah maut maot ya Allah ya Rabbi tinggal Cameron bakukul geus luar biasa bakukul deui belah tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj. Urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zulkarnain. Urang mun maca surat Kahfi aya. Ke dihareup bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj nu Kanjeng Nabi waktu Kanjeng Nabi tas Isra ningali bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah. Sedangkan iya dekaluar geus sagede kieu cak Kanjeng Nabi engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluar di bada kalaluar Ya'juj wa Ma'juj terus bae ngadaharan naon aya bae manusia di dahar hewan di dahar suagua rupa di dahar wah Ya'juj wa Ma'juj mah ieu mah tangkal kayu sompala di daharan bae ieu binatang anu pohara sumantak baheula ku Zulkarnain di bendung ge raja sadunya Raja Zulkarnain dikuat di Al-Qur'anul Karim ngan eta bendungan Raja Zulkarnain teh ya nu kuari di laut manana ieu ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ya urang teangan coba bendungan Zulkarnain teh di mana ieu sebab Ashabul Kahfi kanyahoan Kanjeng Nabi Shu'aib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan urut Kanjeng Nabi Elut kamari laut mati aya kanyahoan wah bae aya ieu teh di dunia nu aya dina sejarah nu di Quran teh aya kabeh kemudian piramid aya Firaun aya dan lain sebagainya aya ieu bendungan Zulkarnain ieulah anu encan kapanggih datang ka perdetik ieu. Nah tapi geus mulai kuari kanyahoan geus mulai berbarengan jeung kanyahoanana kapal Kanjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya kene kapalna aya kene kapalna mesin deuk urang kada itu hayu di mana cenah Kiai lah sia mah diajak ka Banten ge hararese komo ka ditu atuh di Gunung Arad teh di Turki ta eta teh di luhur gunung aya setiap jelema nu kadinya teu kuat pae jalan luhur melalui udara tetep bae teu kuat didinya geus digambar saat orang didinya aya peninggalan kapal Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam judi nah geus kapanggih eta tinggal ieu bendungan Zulkarnain nu diditunan di bendung ieu Ya'juj wa Ma'juj di mana ieu bahkan ilmuwan alkohol Amerika pernah asup ka hiji daerahnya lagi kaget kok hewana kos karari ceulikna lain irungna lain
bahasana lain tak eta teh nyana kaget di dunia aya hewan seperti kieu yeuh teu kajawan nyalaga di mana tapi ketika jana perem ngadengelah suara azan Allahu akbar Allahu akbar trek aya di daerahna deui berarti eta dibukakeun hijab mata asup Islam eta jelema eta asup Islam loba jasa di Amerika anu menemukan di Inggris di Belanda kemudian asup Islam loba ieu mah keur carita hayang mengetahui tentang bendungan Zulkarnain geus sapangi aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah doang ketika ayah seseorang anu menemukan hewan seperti itu apa iya Ya'juj wa Ma'juj teh maka manehanna ngadenge suara azan kemudian bentak geus lain di dinya deui tah eta teh negara-negara kos kitu teh loba urang ge kuari ge urang mun ka Banten aya nu aju ka dulu istana kerajaan eta berarti diajak ka negara itu kamari aya deui nu liwat ka dinya bae aya kerajaan di daerah dia di ketos bae kerajaan ketos Raja Jurig newo-newo merentah. Jawab. Iya dah, iya orang kan kuari. Iya teh kuari orang teh aya 3 dimensi orang cicing di dieu. Urang dimensi zahir kuari. Zahir kadeule iya. Lamun urang dibukakeun hijab trek dimensi alam jin. Alam jin. Lamun waliullah dimensi alam hakikat, bakal kanyawan hakikat. Jadi ieu teh sababaraha dimensi urang mah lantaran urang mah sapira urang atuh nu kadeuleu ieu deui kapangi ieu deui mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui eta dimensi urang mah teh da ieu ke bakalna Ya'juj wa Ma'juj nah idinya kakarak summa khurujud dabbah jadi eta bakal Ya'juj wa Ma'juj engke ku Gusti Allah dihujanan blek hujan banjir para rakyat lah Ya'juj wa Ma'juj tinggal manusia anu nyilib araraya loba keneh di dunia teh dabah teh ya hewan eta nya nama leutikan ti himar hampir sarua jeung himar begal ceulina rancung biasa ngan nya nama mau patlot mau pulpen leungeunna nulisan jelema tarang ditulisan mukmin kafir geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir wae terus sadunya mukmin kafir dabah eta mah terus nulisan eta masyaallah ieu lalakon lain lalagan ieu pohara jasa bakal katulis nah nu geus aya tulisan mukmin tidinya langsung teu kebel mau ngeunaheun geus tinggal nu kafir siapa kafir sia kafir sia ge deuleut tarang sia sia kafir sia ge atuh kafir kabeh tah tidinya mah geus kafir engke mah bakalna awewe loba jasa lalaki kurang tak engke bakalna lalaki diudag-udag ku awewe datang kelai katangkal kalapa kiih-kiihna ge dilamotan ku awewe ku eueuh-eueuhna lalaki lamun hayang mahmur engke tah aduh haju deui zina teh kuari makan masih kena di kamar masih kena di kontrakan eta anu kelas di hatap nu belah ditu da mah di hotel di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina engke mah di sisi jalan kos kotok ieu hayang itu dibuka sleting beres geus eta geus hayang ces beres percis kos kotok bae geus ces beres ngan digabungkeun ku Gusti Allah gabung geus moal aya nu anakan moal aya nu anakan geus we dibere gabung bae lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leutik nah aya hiji dua saeutik hiji dua paling meureun sadasa hiji nu reuneuh teh geus hese ngandur gabung bae geus teu araranakan ngomongna jelema ku geus lemah-lemahna iman ketika aya nu zina ieu jelema jana zina di dinya ngan ngomong kieu atuh hayang mulai di dinya belah ditu ke ngan ngomong kitu doang geus teu daya teu upaya geus sebab zina kabehan ngan ngomongna teh kitu hayang belah di dinya atuh ceukna belah ditu ke naon ih kita lalikan aing mah
Geus beres ngomong gitu ditawaran daekeun. Pan blon eta. Iyalah bakal terjadi seperti eta. Masyaallah. Kakarak summa tulu usyamsi min magribiha, kakarak muncul panon poe di kulon. Jadi muncul panon poe di kulon setelah Mahdi, setelah Dajjal, setelah Dabah, setelah Yajuj wa Majuj, kakarak muncul panon poe. Nu mantak cek Kangjeng Nabi, la taqumus saah, moal waka terjadi kiamat hatta tatlu asyamsu min magribiha, sehingga muncullah panon poe di kulon. Tah ieu teh ditangtangan ku kafir teh urang Quraisy nyaon dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun nu mantak nyana lah aing mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad maningan ge hiji aing cabut nyawa aing. Nomor kedua, maning disiksa ku Gusti Allah. Nomor katilu, Allah maning turunkeun bae tanda-tanda kiamat. Di antarana muncul panon poe di kulon. Nu matak ketika muncul panon poe kumaha tangke bakalna? Yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Dina poean datang sebahagian tanda-tanda pangeran yakni tere datang kiamat wahiyatul usyamsi muncul panon pemin maghribiati kulon sakumaha geus dijelaskeun di hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Allah mangpaat kawak-kawakan ka hiji jelema ka sahabat imanuha imanna lam takul amanat min qabl anu manehanana encan iman memeh eta mah geus begitu muncul panon poe di kulon nyana can iman haju nyana nyao ieu teh tanda kiamat berarti bener kiamat teh nyana iman geus tutup pintu sigotaka teu mangpaat samasakan jujung kelan nyana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul geus tutup tamang geus tutup bae bukan asal muncul panon poe di kulon geus tutup syahadat tinggal syahadat zikir tinggal zikir jelema kabeh bakal neangan masjid kege tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan dua aya menarahan tilu aya tihangan masjid mah mantap pake tihang bae tanda masjid adalah tiang engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus hese neangan masjid geus areueuh lantaran dibongkaran model di urang ge kuari keur dibangun masjid di berbagai negara di berbagai daerah di berbagai sudut dibangun lantaran masih keneh nyaman jeung aman nu ibadah loba keneh di akhir coba engke lamun terus dikendalikeun ku Amerika nu jadi gubernur Jakarta kuari Ahok lamun Jokowi naik Ahok kafir tidak menutup kemungkinan engke Serang bupatina kafir Pandeglang bupatina kafir lamun di Jakarta Ahok engke di Serang si Cenglu oh di Pandeglang si Tegwan ayo si Tangerang si siang-siang melingseng guys ono beres kabeh ayo sia mangkaning ge bae tuh Lipo keur dibangun BSD dan lain sebagainya bang didinya lah aya pusat-pusat kegiatan-kegiatan kafir nu geus kanyahoan bae kapan dinasa baheula teh didinya teh aya senjata nu sakitu loba anak deuk nanaon eta teh si Haryati Haryati teh saha hah sakar ngaranna nu boga nasa anu cangkep teh pan sia nyaho pan babaturan sia Hartati tempat loba senjata didinya ente mah teu nyaho mantak dirahasiakeun ku pemerintah bongkar waduh aya naon ieu sementara di Jakarta kuari gedung kedubes 12 tingkat Amerika jang naon eta lamun lain boga cita-cita nu teu hade teh emang kumaha gitu ieu teh de kristenisasi anu lain lalagan sementara pemerintahan orang wahe kiai nu aya di itu wahe na 4 kali da kumaha deui atuh lain teh diperjuangkeun jang geus kiayana
Ya otomatis lah kafir dia terus hasil dicokotan ku Amerika, hasil dicokotan dan lain sebagainya, orang dibangun kadele geus lemah di orang, asal aya nu bergerak dianggap teroris, asal bergerak dianggap teroris, kan sararieun kabeh iman geus eueuh mulai gempor. Sudah tidak ada masjid-masjidan, masjid paling hiji dua kan meureun anu dipertahankeun. Ayo sia tanah dibelian ku nyana nyin gereja sadaek-daek. Ada kumaha deui ayo. Ya pemimpin urang eueuh nu handal, eueuh nu kuat. Ayo deuk kumaha kabeh sumuhun dawuh ke Amerika. Nah, mulailah gedung-gedung dibangun, gereja dibangun, masjid-masjid urang dibangun, engke dibongkar. Nah, ieu mah keur carita singkatna bae. Lila keneh eta mah urusan kos kitu mah, sebab eta mah melalui masa-masa peperangan dan lain sebagainya. Bakal perang, deuk kumaha henteu bakal jasa. Nah, nu mantak kolot urang baheula engke mah bakal perang deui sia ngan urang mah baheula kolot urang nyaritakeun ejeung kulon. Sakar kulon? Baduy. Jeung baduy. Padahal mah baduy teh horeng eta siloka. Baduy teh cak kolot baheula eta teh nu bakal diperangan jeung urang, nyana nyahoeun ka jalan-jalan horeng Amerika eta baduy ngaranna. Siloka kolot eta mah. Ya tuh perang jeung baduy malah sabira baduy. Nah tuh orenganan sakolot baheula tuh ke mau baduy tuh kaunggar lembur nuluan jalan urang dongeng mun jeung kolot kos kitu engke bakal urang diperangan. Waduh baduy geus saon horeng Amerika. Ku ari teh geus boga satelit nyana. Urang leumpang ka mana we ngising ka mana we geus kanyahoan. Geus kanyahoan satelit Amerika teh geus kieu bae nang. Haye sia Jepeni deuk ka mana lompat sia. Haye ditembak sia ku aing. Ngan cak Amerika moal ditembak paeh ti heula ge. Satelit geus kieu bae. Hayo coba. Urang gambaran leutikna, boga urang internet. Deuh hayang nyaho daerah anu trek pencet asal nyaho bae urang blokna. Pencet jaheueuh. Pencet jaheueuh. Pencet jaheueuh. Salah mencet, waduh sempak sial. Kumaha? Sial salah mencet. Aya kiai nu salah mencet, lain sial. Alhamdulillah. Kitab anyar cenah ieu mah. Aduh, Masya Allah. Aya dinya merekna Kiai Haji Google. Waduh, bener. Masya Allah. Di akhir jawan, geus rek kumaha coba ya lalakonna. Nah, engke begitu muncul panon poe ti kulon, kakara kabeh maca syahadat neangan masjid. Masjid geus eueuh, lantaran ciri masjid teh aya kubahan aya menarahan jeung aya tihangan. Kuari masjid geus teu make tihang, geus mulai kan kuari ge masjid teu make tihang. Masjid mah make tihang minimal 4. Kuari geus teu make tihang, geus teu make. Wah, cenah geus. Eta bahkan aula nu kos itu mah. Abe fungsina babari cenah main badminton bisa. Didinya main bola bisa, didinya main takraw bisa, kemudian main gitu tenis meja bisa dan lain sebagainya bisa. Tak jadi berarti fungsinya geus lain multifungsi deui mah 10 fungsi. Tuh, eta lah. Geus ese neangan masjid. Syahadat tinggal syahadat. Nah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Teu aya paedah. Jujungkelan kafir-kafir kabeh para maca syahadat percaya ieu teh kiamat lantaran panonpet timbul ti kulon tetep teu aya mangpaat. Aw nafsan lam takun kasabat fi imaniha atawa awak-awakan anu tadina manehanana teu pernah ibadah teu aya mangpaatna nyana iman nama ka Gusti Allah cuma teu pernah salat teu pernah puasa harita mulai tobat ka Gusti Allah la tanfa'uha taubatuha teu mangpaat tobatna geus bae doraka bae. Sanajan nyana tobat tutup pintu sigotaka. Tobat-tobatan hari itu. Lisan. Masya Allah. Kul bejakeun Muhammad intaziru tungguan gitu. Ahada hadhil asya. Nu tadi dicaritakeun tanda-tanda deukeut ka kiamat. Timimiti Dajjal, Mahdi, Dajjal, Ya'juj. Kanjeng Nabi Isa kabeh datang ka muncul panonpet tungguan, bejakeun tungguan. Engke bakal cak Gusti Allah ku aing diayakeun di akhir zaman. Bejakeun tungguan, aya hayang kos kitu mah teu iman ka anjeun, teu iman ka Al-Qur'an, tungguan kege bakal imam muntazirun. Tuhan bakal kapanggih kege.
Masya Allah diawali engke kuloba perjudian permabokan jeung perzinahan engke mah hese neangan parawan nu asli teh hese kabeh mun geus kaun deuk dikawin teh nya bebeja geus pernah zina hese geus kabeh. Waduh luar biasa urang mun nyaritakeun perzinahan kuari ulah kudu di Amerika di Inggris di Belanda di Perancis di Jerman ulah negara kafir geus jelas di urang kuari siswa sekolah Bandung Surabaya hese nyaritakeunana dikontrakan jauh ti indung bapak cacak aya di hareupeun indung bapakna nu ditalingakeun si hades ya reuneuh bae komo jauh ti indung bapakna iman kurang duit kurang deui jang malayarkeun kontrakan atuh pandang karak kumaha deui kenapa pandang karak atuh ieu saya yang penting ada yang bayarin kontrakan sakena teh. Enggak bagus gitu, kececes beres. Eta ya kececesan segala. Masya Allah. Nah iyalah caritaan kupar kures nunang tangan ka Kangjeng Nabi terpercaya ka Kangjeng Nabi jeung ka Al-Quran endahan manehanana nang tangan hayang paeh lah hayang datang siksa lah hayang tanda-tanda kiamat cak Gusti Allah geus bedakeun Muhammad ka manehanana tungguan ke bakal datang urang kuari geus ditungtung kuari mun ditingali sejarah target akhir zaman geus darareukeut jasa sebab tanda-tanda deukeut ka kiamatna geus aya maka geus bae kuari mah urang mah sakadar ngaji ieu mah supaya nyaho jang naon jang supaya urang bisa mengendalikan diri abeh urang salamet fid dunya wal akhirah lantaran hese deuk dikukumakeun ge ieu mah geus bae urang jeung urang jang urang bae geus urang rapih ke anak urang di akhir zaman mah kuari geus teu boga TV teu boga HP teu ngridit wali geus sakitu ge geus peangan coba nu teu boga HP hese gas aya cenah kula teu boga kiai bener sia leungit can meuli deui lon panteman henteu timbul ti nurani atuh kiai bae boga HP da 3 kiai nu hiji diceuli nu hiji diceuli nu hiji diirung lon bentak kiai atau komo pedagang atuh masyaallah eta mah terserah ieu mah keur nyaritakeun karusakan nu warokna mana na ieulah urang ngaji supaya nyaho horenganan karusakan teh geus darareukeut jasa urang salametkeun diri urang eueuh nu leuwih karunya ka diri urang iwal ti diri urang salametkeun diri urang pamajikan urang anak urang luruskeun menuju Allah Subhanahu wa ta'ala innal ladzina farraqu wallahu a'lam. Allahumma ya qadiyal